Ka Gusti Nu Maha Suci sejak panggiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar ngararatan nitis waris ngini aki ngembat kenyataan katampian desan mandi kaleuwi sifat tahunan leuwih nu ngarucan diri anu sakiwari rek mulu-mulu ngaliwatan ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan Kahiyang Prabu Sili wangi badi pajajaran pangauban seueur siwi gelar di Tatar Sunda seja nyebarkeun wangi Sampurasun karuhun ka Sanghyang Prabu Sili wangi badi pajajaran sejak nyebarkeun wangi eling dulur kabeh ibadah bisina urang ke kaburu pae urang di alam dunia ngan saukur ngumbara omat ulang omat urang kudu cing hade berbawain jaga kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak kacai
singgeto mandi kadarat singgeto sholat. Aduh iya loba pisan gogodana. Urang gumelendang di alam dunia, bisa ngiteu, bisa bentar, bisa ngalengkah, bisa ngahuap. Jing inget kanu musik malikeun diri urang, unggal poe di alam dunia. Aduh, urang babareungan hirup sakuyunan dinu jalan anu dipikaridok ku Gusti Allah.